ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tangaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon ieu hese karena sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hes oh mantap ge dukun blokon nya bloon saha nu keur ngopi hes atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan lareup tahun lareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 penting teu ditarima ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak